skateboard, sketsa bodoh. Daripada orang jadi cinta paruku, mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Naon bah surah seri gitu jika nu menang kabunga? Nya mah abah teh keur menang kabunga. Kabunga naon bah? Abah menang judi togel. Abah menang judi togel? Nya atuh mah tah duit mah gede keresekan. Syukur atuh kitu mah bah. Tah ayeuna baju emak beresan kabeh asupkeun kana koper. Nah abah, urang rek pindah ka imah anyar. Lain mak, emak pindah ka imah kolot emak. Abah mah tetap di dieu. Keun ke surat talak mah disusulkeun ka ditu ku abah. Cek, kemana wae ayeuna mah asa jarang katempo. Nya neni ayeuna mah ece teh sibuk ngajar. Ngajar budak sekolah. Nya neni ece teh ayeuna mah ngaguruan. Halus atuh cek, ilmu menang sakola luhur teh lamun teu diamalkeun mah lebar. Nya neni matak ece jarang aya di imah oge, paling sore we balik sekolah aya di imahna oge. Nya da ngeunah atuh ece mah can boga urusan, can boga budak. Padahal ece teh hayang boga budak. Bener ece yang boga budak? Nya bener atuh neni ece teh meni hayang pisan boga budak. Cenah mah cek, lamun hayang boga budak kudu dipancing heula ku ngurus budak batur. Oh gitu. Berarti lamun ayeuna neni hese boga salaki, cobaan dipancing ngurus salaki batur. Kenaon ay? Iya bah, kor ngolesan kumis ku obat. Supaya naon eta teh? Ya supaya kumisnya tambah gomplok atuh. Oh, geus cukup atunai segitu oge. Atuh bisa. Ya eta ieu ge kurang bah. Soalna teh inai aya niat rek jualan obat kumis supaya batur teh percayaeun atuh bah. Ah, teu kudu kitu oge, Nay. Teu kudu kitu kumaha ari Abah. Lamun rek jualan obat kumis, teu kudu kumisan oge atuh. Nya terus Tempoe ku inai, tukang nog oge, tarang ngenog. Jan, cenah bejana ojon geus gawe. Alhamdulillah cek, ya kakara balik gawe. Memangna ojon gawe di mana? Eta di toko bangunan Haji Toing. Oh, aya naon wae kitu Jan di dinya? Ya, komplit cek, aya keusik, batu bata, batu split, toren, kenteng, paralon. Kabeneran ece teh keur butuh keusik? Wah, bener rezeki ojon ieu mah. Hari ayeuna keusik satreukna sabaraha kitu Jan? Satreukna teh 1 juta. Eta teh geus jeung nurunkeun. Oh, tarima beres cek eta mah geus aya di tempat we. Bisa kurang teh hargana? Teu bisa cek euy. Cik atuh Jon lah da jeung tatangga pirakumnya eueuh diskon. Aduh. Bae lah sok. 8,5 lah bae sok cek lah. Tah kitu atuh Jon, ameng ke ece jadi langganan, jadi pesan wae ka ojon. Bener euy. Rek butuh sabaraha truk emang lah ah? Ah, saember we Jon. Butuh paragi jang modal ucing. Suri. Ye, tas di mana Eti? Di imah cemul nai. Di mah cemu. Nah si Ganu pulang cerik gitu. Nya nai, biar geus curhat cemul. Curhat naon ari Eti? Ya sawe nai rumah tangga. Kela rumah tangga Eti jeung Abah kumaha? Nu kitu we nai, eti mah geus buleut, rek minta diceraikeun. Nyaan eta teh? Nya nai, eti mah geus nyeri hate pisan ku si Abah. Gue siap gitu jadi randa.
Wayah nawe nai kudu siap. Ay da ti mah pengorak keneh. Ya bener kata. Eti macan buka budaknya. Nya nai. Jangan resiko sapopoe mah bae we, eti mah rek nyeun warung kopi. Tah, bener. Nyeun warung kopi, tapi di sisi jalan supaya supir jeung kenek loba nu aleureun. Nya nai, sugana pi majuun. Nya atuh. Pan aya paribasana. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Naon eta teh artina nai? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang teuing iraha. Nani, hayu orang upacara. Upacara naon ari ece? Upacara memperingati Hari Pahlawan. Oh, hayu atuh. Pepeureuheun mah baheula urang teu ngiluan perang ngalawan penjajah. Ya Neni, tak ayeuna kesempatan orang sebagai generasi penerus. Urang nuluykeun perjuangan para pahlawan. Nya, teu kabayang ya Neni, para pejuang baheula ngalawan penjajah. Nya ce, ngorbankeun nyawa pikeun bangsa jeung negara Indonesia. Ece mah sok inget kayak ka Aki Ece. Aki ece pejuang oge. Nya Neni, cenah mah lamun perang, Aki Ece sok pangharepna wae. Hebat Aki ece mah gede wawanen. Lain gede wawanen Neni. Kumaha kitu ce? Sabab Aki Ece mah geus apal, mun musuh nyerangna sok ti tukang. Ngopi teh sorangan wae, bah. Kemana sih, Mak? Si Mak teh keur ka warung ya. Nyaeta teu puguh ngopi tapi teu sabari ngarokok. Kabeneran atuh, Bah. Ieu ayah mawa tembako mole aroma sirawing. Sok kadinya cobaan dirokok. Cik ya. Duh, bener ya. Ieu bako teh rasana pulen. Seungitna menikot ka ngahling kieu. Tangtos atuh. Jaba ieu mah legal. Nah, naon bedana kitu ya? Rokok legal jeung rokok ilegal. Kieu ye. Anu legal mah jiga tembako mole aroma sirawing. Aya pita cukean tah. Jiga kieu ye. Air rokok ilegal kumaha tah ya? Air rokok ilegal mah anu eta geuningan bah. Aya kicik dina rantang. Cik sabatang. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada urang menjadi cita paruku, mending surah seru sunat segel babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.